landihan kuring anu katelah didin. Geus aya saminggu kuring sok ngadon aya nu nelepon kana HP. Sorana aneh jeung teu daek diajak ngobrol. Kuring teu loba carita ka batur-batur kuring ngeunaan anu nelepon misteri teh. Anu jadi aneh keur kuring anu ngadon nelepon teh waktuna teh sok tengah peuting. Jeung lamun kuring keur nyorangan, da lamun keur loba batur mah tara aya. Kajadian harita oge basa kuring ngadongengkeun HP ka si Imron, manehna kalah semu anu ngaledek ka kuring. Teu percaya lamun kuring minang narima telepon anu misterius. Ron. Din. Di mana? Kade. Ya ngopi heula. Kopi mah. Ada kata lah. Kopi naon nih? Biasa we, kopi kapal api spesial mik. Oh, anu jelas lebih enak teh lain. Eta mana gini apa? Sok kerenya pesen. Nya kira. Teh. Kopi kapal api spesial mik na teh hiji deui teh. Di mana ya teh? Ah, biasa we geus jalan-jalan gitu ya teh. Da keur naon gitu, Din? Biasa keur baringung. Bingung deui kunaon ieu teh? Lain ieu kunaonnya kana HP kuring sok aya we anu nelpon misterius. Telepon misterius. Misterius kumaha? Sok aya wae maneh mah. Nyaan suarana teh aneh. Dikasiheuneun. Jeung teleponna teh kadang nyedak ka tengah peuting deh. Waduh. Gitunya. Kade atuh bisa telepon di kuburan. Tuh, maneh mah di bejaan teu percaya. Akan ngageugeui ka kuring. Da nya atuh maneh mah dirabi nu kitu make jeung kudu di pikiran jeung make sieun sagala. Ya rek teh sieun kumaha tuh? Aya nu nelpon misterius tengah peuting deui. Unggal kuring cacarita ngeunaan anu nelpon misterius, pasti we kuring digeugeuikeun. Jeung nya atuh naha saha anu ngadon ngaheureuyan ka kuring dina telepon teh. Naha nya anu ngahaja ngadon iseng nyingsieunan atawa ngaheureuyan kuring. Tapina kuring beuki dieu teh beuki asa ngarasa kaganggu ku ayana telepon misterius teh. Basa malam Jumat harita kira-kira jam 8 peuting si Imron nelepon ka kuring. Manehna ngajak indit bareng ka tempat gawe. Puguh ge kuring jeung si Imron teh batur sapagawean. Tayohna wae si Imron nelepon teh bari nyingsieunan ka kuring. Da eta we mimiti nelepon teh sora si Imron make jeung digerem-gerem sagala. Halo? Aya naon, Bro? Ieu lain Imron, tapi ieu jurig nu nelepon. Baku sia teh geus ngaledek teh. Aya naon teh? Kumaha geus aya deui telepon misterius teh? Mun geus aya, gawat bejaan kuringnya. Ieu isuk maneh disamper ku kuring ke tempat gawenya. Entong maneh nu ngadon ka imah saya. Dagoan we sadatangna saya. Oh gitu. Siap lah. Yang geus heula teh nya. Kuring geus tunduh ya. Ade di tukangan teh biasa.
Saharita kuring geus ngarasa tunduh. Tuluy kuring ngagoler dina kasur. Kakarek oge ngalenyep. Kadenge suara telepon kuring disada deui. Da bisi telepon penting. Tunu-tunu oge kuring maksakeun ngangkat telepon. Jeung deui geuning anu nelpon teh si Imron deui wae. Ngaran landihan kuring anu katelah didin. Geus aya saminggu kuring sok ngadon aya nu nelpon kana HP. Sorana aneh. Isuk ka depo. Suara si Imron dina telepon teh bet asa beda jeung suara basa tadi nelpon. Sanggeus kitu telepon teh ditutup deui. Sigana wae si Imron teh ngadon ngaheurean ka kuring. Selang sababaraha menit telepon teh disada deui. Ya barang ditinggali ku kuring. Angger wae nu nelpon teh si Imron. Telepon ku kuring diangkat bari terus kuring rada nyarekan ka si Imron dina telepon. Jeung teu daek diajak ngobrol. Kuring teu loba carita ka batur-batur. Sanggeus kuring nyarita kitu, telepon ngadadak langsung ditutup. Tayona wae nu disangka ku kuring si Imron anu nelpon teh langsung nutup teleponna. Kuring kukulutus karena eta kejadian. Ya supaya si Imron teu ngaheurean deui ka kuring dina telepon. Barang telepon ku kuring rek dipareuman. Ujug-ujug aya deui anu asup kana telepon kuring. Ngan ieu mah ngaranan. Kuring penasaran. Terus telepon teh diangkat ku kuring. Halo, sareng saha ye? Halo, halo, saha ye? Ku kuring di halo-halo teh nu nelpon teh teu nembalan. Ngan kadengena ku kuring aya sora anu ngarenghap jero pisan. Ngan kadengena ku kuring teh aya sora anu ngarenghap jero pisan. Kuring beuki panasaran. Moal kitu si Imron anu ngadon ngaheurean make nomor nu sejen. Halo, lamun jelema sok nembalan. Tapi na angger wae nu di halo-halo na telepon teh henteu daek nembalan. Kadenge renghapna asa semu-semu renghap anu aneh. Ngarenghap anu sok mineng kadenge lamun kuring narima telepon tinu nelpon misterius teh. Kapanasaran beuki nambahan. Sabab anu nelpon teh ayeuna mah ngajawab. Iya, kuring. Kuring. Tapi manehna ngomong teh tengah bejakeun saha-sahana. Nya kadenge jelas ayeuna mah eta sora nu dina telepon teh sora anu mindeng nelpon ka kuring. Nya anu ku kuring disebut nu nelpon misterius teh. Nya harita kuring jadi emosi. Kuring nyarekan anu nelpon misterius dina telepon.
Awahing kurasa keheul sabab kuring mineng diheureuyan ku nelepon eta teh. Kuring teh kuring saha atuh? Pan kuring-kuring we. Nah hayang naon atuh sia teh? Awahing ku ambek ka eta nu nelepon. Kuring nangtang-nangtang ka manehanana. Keur kuring ambek-ambekan nyarekan ka nu telepon. Telepon langsung siga dipareuman. Kuring bari ku kulutus sarta HP teh ku kuring dipareuman teu diaktifkeun. Kuring ngagoledag deui kana kasur. Sigana ari geus dipareuman mah moal aya deui anu nelpon. Karek oge kuring ngalenyap. Padahal dah sidik atuh. Tadi teh HP teh ku kuring dipareuman. Tapi naha bet bisa keneh aya anu nelepon. Hal ieu jadi heran keur kuring. Sekarang ditinggali nyawe karena HP kuring aya anu asup nelepon. Ku kuring terus diangkat eta telepon teh. Bari kuring ngagoler dina kasur. Halo? Halo? Saha ieu? Cing horeng anu nelepon teh anger wae anu tadi teh. Nyeta anu nelepon misterius teh. Kuring nambah penasaran ka anu nelepon misterius teh. Ya kuring akhirnya nangtang-nangtang deui ka manehanana. Oh, jadi sia deui ieu teh. Sok atuh lamun aya kawan mah tong ngado dina telepon. Datang ka direk jelema atawa jurig oge, ku kuring di cinghareupan. Beres kuring teh carita kitu, karasana ku kuring siga aya angin nu ngadius asup tina sela-sela jendela. Karasana ku kuring siga aya angin anu ngadius asup tina sela-sela jendela. Sarta kareret ku kuring siga aya anu ngolebat asup. Kuring cengkat bari terus diuk dina kasur bari nyekelan HP. Kuring reuas sabab dina HP kuring aya anu nyarita. HP ngadak-ngadak jadi loudspeaker. Kuring jadi ngarasakeun barang kuring ningali ka tukang. Kuring geus aya di tukang. Rek naon ieu? Kuring ngarenjag sabab di tukangeun kuring aya anu ngabeleg-beg hideung. Hayang kejadian kitu mah kuring jadi ngadeg-deg dina kasur sabab anu salila ieu ngado nelepon ka kuring teh nya anu sok disebut nu nelepon misterius teh ayeuna mah aya bungkeulekan. Sok sanajan beungeut atuh jelaskan tingali ku kuring. Ku ngabeleg-begna oge kuring jadi sieun. Anu ngabeleg-beg hideung nyampeurkeun ngadeuketan ka kuring. Beungeuna ranggoas terus ranggah siga nu rek ngarekep. Kuring beuki kokompodan sieun di kitu kieu ku eta makhluk. Nya anu antudna kuring ngadon gogorowokan minta tulung. Tulung!
kuring anu gogorokan minta tulung. Antugna salah seorang lanceuk kuring hudang. Lanceuk kuring buru ka kamar kuring. Maksud kuring nunjuk kanu ngableg-beg teh. Tapi sanggeus lanceuk kuring asup ka kamar. Aya naon Den, aya naon? Aya bangsat euy. Aya itu Kang. Eta anu ngableg-beg teh ngaleungit. Kuring nyaritakeun kanu jadi lanceuk ngeunaan kajadian anu bieu kaalaman ku kuring. Kusabab kuring masih kene diudag-udag ku rasa kasieun. Beuting eta mah kuring ngadon sare di kamar lanceuk. Isukna kuring ngahajain di teh ngadon ngadaguan si Imron anu geus janji rek nyamper teh. Kuring ngalelentuk rada lila sabab si Imron teh teu datang-datang. Nya ku sabab sieun kaberangan kapagawean kuring ini ti imah muru ka tempat digawe henteu ngadaguan si Imron. Barang kuring tepi ka tempat gawe, kuring rada keheul ka si Imron. Ceuk pamikir kuring, manehna ngalejokeun kuring. Ongkoh janji rek nyamper rek init bareng, tapi geuning manehna mah geus aya di tempat gawe. Wah, maneh mah teu puguh euy. Cenah rek nyamper, tapi geuning ninggalkeun. Puguh ge kuring nu ngadaguan maneh. Pan biasa oge maneh ka imah urang heula, terus init bareng ke tempat gawe ti imah urang. Tadi peuting teh pan maneh nelpon ka kuring sabaraha kali, maneh rek nyamper cenah. Teuing, saya mah teu rumasan nelpon ka maneh tadi peuting. Si Imron teu rumasan nelpon ka kuring tadi peuting teh. Da manehna pabebeurang oge geus ngadon sare cenah. Kuring nyaritakeun kajadian peuting tadi ngeunaan aya si Imron jeung aya nu nelpon misterius anu ngadon nembongan. Eta anu ngadatangan kuring teh papadon nita malikeun HP ieu kanu bogana cenah. Nya kuring teu beak pikir sieun jurig teh ngadon ngadatangan deui ka kuring. HP teh ku kuring geuwat we dijual.